Dina marganing kalepatan muga ageng siwa cukup lumur jembar hapun tena anu katedapa kurang saling maklum meja atau ti abdi ge nyangakeun semah pangabaktos Bapak ditarima jang dawala si akang kedua ieu cobi tekantun kapun lanceuk semaka pihatur aka ditaminuhun deui asa serius geus nya tukang atuh salajengna tina marganing kalepatan hapunten ya jisim abdi Pak kumaha teh akang dawala salaku putra Bapak tangtos salami ieu teh bilih ngunghak camplak anu janten sepuh laras tetepieun kana mulai bilih bedegong bilih nyapekeun bilih musingkeun kanu janten sepuh tetepih kana ulang nada dihapunten we tetebieun dawala jeung pun lanceuk mulang tarima kanu janten sepuh nya tangtos ada dihapun tingong koak dupi ka ngungkueuk teh panginten jisim abdi teh nyapekeun ka bapa teh seseur nada dihapunten samudaya kalepatan Pak dah ieu angot pan ieu teh sakedap deui bade puasa bade bunga sakedap deui mayunan sasi saum sakelap deui panginten urang teh bade mayunan sasi Ramadan nada dihapunten kapatan jisim abdi Pak ja ari urusan salah majang pasti dihampura dosa tua komo dewek selaku kolot silaing sepuh wa sanajan teu dipenta wah kumaha wa dewek geus jadi lautan hampura keur silaing duaan sumuhun Ba urang saling hampura we ja saling tong boros silaing nalah dewek oge sanajan dewek kasebutna kolot silaing tangtu dewek loba kasalahan dina mangsa dewek meureunnan namplokeun kanyaah kanu jadi anak teh kasilaing astajinga dawala pasti loba ti gejebur saur ti soledat letahna langkung saur bahe carekna laras bisi aya bahasa dewek anu ngadupa kana mana ngabetri kana ati silaing ngabadu kana kolbu anu nepi ka ayeuna silaing teh poho ku dewek meureun ayeuna dewek menta hampura ka silaing da dewek ke manusia tungku tempat keluluputan tengah tempat kelelepatan samenit ganti saja merubah jang diisuk rajin teraka pake sore ti cicing dina hiji martabat soka beneran hampura we dewek jang ih nya hari bapak da abdi yakin bapak boh ngambekna ka abdi boh miwarangna ka abdi data teh tina kanyaah Pak katos akar abdi ngartos kana hak sareng kawajiban jisim abdi salaku putra Bapak da salira mah Bapak kaula anu ngayuga wajib ku jisim kuring dipunyung di dama-dama diturut sakumaha piwejang Bapak katos akar da eta mah panginten kawajiban anu janten sepuh ka putra mangadidik emang kedah kitu panginten Pak katos akar tiap jami beda-beda didikanana tiap bapak beda-beda aturan main dina kahirupan ngadidik anakna ngan jisim abdi hiji kabagjaan kareus hiji anugerah kamu jisim abdi janten putra bapak rasa anu luar biasa bapaknya ahna ka jisim abdi sanaos jisim abdi carekeun unggul laras akar tetepieun jisim abdi ngabagyakeun anu janten sepuh laras akar jisim abdi teh Pak ieu teh saresna mah kalintang sedih sedihna bab nguping bapak neme nyungkeun dihapunten ka jisim abdi abdi nu kedah dihapunten ku bapak mah margi pangeran mereka hampura ka eta jelema lamun eta jelema tanpa menang ridho hampura indung jeung bapana abdi teh alim bapak engkak-engkakan dina jurang katungaraan gara-gara teh dihapunten kudu jadi kolot ja dihampura ku dewek alhamdulillah urang saling hampura we ya
Sumohon Pak. Alhamdulillah nuhun Bapak nuhun. Nuhun jisim abdi dihapunten budak buraung budak buntangul. Aikanya kolot kanu jadi anak teh sabenerna wudunya kinasihan ya. Gedenya aku gedena, letiknya aku letikna. Bagernya aku bagerna, bedegongnya aku bedegongna. Kasepnya aku kasepna, gorengnya aku gorengna. Sumuhun Pak laras Pak. Urang saling hampura da eta. Ari hampura teh hiji senjata anu ampuh. Ampuna kumaha tahu. Eueuh dijimat anu pang ampuh-ampuhna di jagat raya Pramudita ieu lintang ti saling hampura antara urang jeung urang. Sumuhun Pak laras. Ulah ngarasa aing pang benerna. Ulah ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti. Kaituna jegor-jegor ka bobodo buringas ka titiwasa. Mohon Pak kade ya. Sabab sing inget lamun jelema ngaku soleh ciri eta jelema teh rek salah. Jadi lamun jelema ngaku soleh teh eta jelema teh rek salah. Tapi sebalikna lamun jelema ngaku salah eta jelema rek soleh. Rek babalik pikir. Sabab naon? Ari bener lain ayana dina pangakuan tapi bener teh ayana dina hukum anu lungsur ti ajali loh mahfud ngabukti tuduh ayat-ayat syariatna mangrupakeun kitab. Tah kebenaran mah dina kitab lain aku Anu absolut maka. tah loba pasya urang di alam dunya teh kulantaran parbut bener jeung ngarasa aing pang benerna. Terus boga rasa bener meureun. Lanjut. Jadi loba pasya teh kulantaran ngaku pang benerna. Itu saing geus bener akan. Nu matak dina waktu ayeuna urang budayakeun deui budaya hampura anu jadi barang anu mahal. Wah, eta. Jadi hampura teh ayeuna teh geus jadi barang mahal. Geus jadi barang mahal hampura teh. Angka. Kudu diaku ayeuna urang nincak kana zaman teu kaopan teu payaan. Gampang kasinggung, Sensitif. gampang kabadug, gampang kapangaruhan, sensitif cek bahasa kiwari. Baper wa. Sumuhun baper zaman kiwari. Budak gaul. Sumuhun Pak nu mata kade sakali deui ulah ngarasa aing luhung ku ilmu jemar ku pangabisa. Ulah nganggap enteng ka batur. Ulah nanggap renang. Ulah nganggap sepi ka batur kade. Sumuhun Pak anu pangpangna urang ulah ngarasa bener sabab tadi ge disebutkeun lamun anjeun ngarasa bener ciri jelema rek salah. Ari jelema nu bener teh nu kumaha tuh Pak? Jelema nu bener teh lain anu tara salah kade. Nah saha jelemana di alam dunya ti mimiti yang Adam gubrak ka alam dunya nepi ka miliaran jelema di alam dunya saha jelemana nu tara salah? Cobi bulan eta. Nya patu Tina kasalahan. ari anu bener jelema anu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Ta eta anu daek introspeksi diri posisikeun jiwa urang teh bobolokot ku dosa. Di mana-mana urang geus posisi di dinya bakal loba hartina sumerah diri ka umur beungala. Kejadian naon teh ulah wakana. Da agama datang ka manusia teh pikeun ngomean akhlak saha akhlak urang lain akhlak batur kade
ieu mah beda saeutik pamadegan bid'ah, Oh, eta. beda saeutik keyakinan kafir, neraka, jahanam. Emang neraka teh nu Indonesia? Orang dalam Pak. Boga orang dalam bisa di sawarga, rek jadi panitia sawarga sia. Diseruakeun jeung pabrik urutnya. Memang nasi geus boga tiket ka sawarga. Seruakeun jeung ka tribun eta. Sumuhun batu. Sabab naon? Eueuh tugas manusia pikeun ngahakiman diri batur, da tugasna manusia mah pikeun ngahakiman diri pribadi. Ya, laras gua. Teuing ngahakiman batur teh kumaha monis. Nis. Gampang nyalahkeun ka batur teh, gampang nganarakakeun ka batur teh. Salah heula batur heula nih. Apaan urang teh aya wajib panginten nepikeun Pak? Kumaha? Apaan urang teh aya diparentah pikeun nepikeun tah. Wajib nage nepikeun lain nyalahkeun kadeh. Pikeun akang. Boenten Pak lain. Beda nepikeun jeung ngahakiman beda. Ai hukumna nepikeun digugu syukur teu digugu ieu hate ulah pipiluun amak. Sabab naon? Sing inget taufik jeung hidayah lain hakna manusia, tapi taufik jeung hidayah hak prerogatifna umur bengalam. Moal aya manusia nu bakal bisa nyadarkeun batur, moal anu bisa manusia nu bakal nyadarkeun batur lintang ti rahmat jeung pitulungna pangeran. Ah, eta. Tumuhun Pak tuh nu matak yuk urang tingkatkeun di budaya hampura nya sumuhun. Naon tadi teh wa? Aya naon wa? Nah, dua. Sobi dua. Naon riweuh ya eta panginten anu payun piwang calik panginten Pak. Rubi nama akang. Ah kurang sadar sewang-sewangan meja Kalah tartib sok nu payun cali. supados tartib panginten anu payun carali mangga. Saya nama Uwa. Hawatos kanu dipangkar Rubi nama. Hawatos anu dipengker Laras. tak kitu nya Laras. sumuhun Pak nu matak artina yen urang hirup di alam dunya teh cing aya mangpaatna. Laras. Sabab jelema anu panghade-hadena teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea. Geuning. Sabab maneh bakal dipenta pertanggung jawab, Yaumil akhir. dipenta pertanggung jawab kumaha di yaumil akhir teh deuleu. Tuh. Tong boro akhir akhirat akhir kalakuan silain ge bakal dipenta pertanggung jawab. Panuntunganana di mana? Teu di akhirat wae di dieu ge bakal dipenta pertanggung jawab. Di dunia ge. Di dia keneh ulang. Sumuhun Pak sabab belak hade buah hade, belak goreng buah goreng. Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri. Geuning eta. Sumuhun Pak nu mata sok mangpaatkeun silaing. Jag-jag silaing ayeuna mangpaatkeun saat sana datang rarempo. Pengorakeun Ngora silaing mangpaatkeun jalan kahadean. dina jalan kahadean saat sana datang kolot ka silaing. Cager silaing mangpaatkeun saat sana silaing datang gering. Sanajan boh cager jeung boh gering eta kabeh ladang ibadah. Umur apa? Ngan ari gering mah meureun ka wates. Laras. Sumuhun Pak. Tak umur silaing ge bakal dipenta pertanggung jawab dibeakeun di mana umur sia. Di mana mau? Pake naon siap hadina positif. Dibeakeun di mana umur silaing di alam dunya teh. Nah dibeakeun keur main slot sia teh tawa naon. Dibiakeun live TikTok doi. Dipake judi, dipake naon wae foto. Ya. Sumuhun Pak.
rakyat bakal dipenta pertanggung jawab sia salaku rakyat dipakai naon sajadi rakyat di negara teh nah aya guna tur mangpaatna demi kepentingan negara boh pamimpin oge bakal dipenta pertanggung jawab naon wae gadag pamimpin dina mangsa anjeun mimpin ieu negeri bakal dipenta kabeh pertanggung jawab komopan pamimpin badi sumpah maka jeung diungkulan ku kitab sagala rupa sumpahna kumaha demi Allah setiap demi Allah tina tekad ucap jeung lampah kudu dengan nama Allah luar tina nama Allah disebutna jalir janji wah pak jadi pamimpin tuh beuki berat bagi berat dari pamimpin telan gawe enteng-enteng matak mah dewek mah asa kaget loba pisan manusia anu titotoroso badug siku ka dieu pikeun hayang jadi pamimpin kadang-kadang ngahalalkeun sagarupa cara dewek rek kaberitaan kasih lain naon teh apa anu ngabalukarkeun bencana teh anu ngalukarkeun banjir teh lain anu harti micin runtah di mana wae maksud bapak anu ngabalukarkeun banjir lain wungkul micin runtah di mana wae tapi aya hiji deui anu ngabalukarkeun banjir naon salah milih nyolok pamimpin bahaya ka itu salah milih alah mata abi mah teu hayang abi menjadi ketua Kararuna boleh nyolok ya sumohon tuh nu mata kabeh oge di dunya mah kudu aya manfaat si lain jadi rakyat maka dipenta pertanggung jawab pamimpin pun gitu deui nya laras pak tuh boh lalaki boh awewe boh pamajikan boh salaki maka dipenta pertanggung jawab boh ngorana boh kolotna kabeh maka dipenta pertanggung jawab nu kolot jeung nu ngora bakal aya patakonan aya dah jadi aya jadi salaki maka dipenta pertanggung jawab jadi salaki teh maha manfaat keur pamajikan teh wartawan teu jadi pamajikan pun kitu deui nah manfaat jadi pamajikanana atawa henteu aduh aing ngadenge kitu jorayah yang ka masjid enggak rek salat sanes ngiring ngecas nah kamanak tarap ka masjid kilu ngecat mah teu naon jang teu naon nah pak teu naon sanajan ka masjid milu ngecas wungkul teu naon ari ungap poe mangecasna nah sabab hiji waktu bakal kabita ku jelema anu salat bakal kageuing hatena di mana-mana geus ngecas HP kaituna bakal ngecas hate kumaha ngecas hate salat jeung sajabana dengekeun baba ulah gampang monis teh aing mah maksudna hade sia euy deh tuh sumohon pak nya leres dumatak sok sing aya manfaat masih lain selaku warga negara teh demi kepentingan balarea lamun boga harta kakayaan bere maweh kasasama henteu ku harta ku harti henteu ku harti ku tanaga naon bae ya denge kejak anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat wae kade anu ngabohongkeun agama teh lain anu tara ka Mekah wae kade lain anu ngabohongkeun agama teh nu kumaha dina katerangan jelas
anu ngabohongkeun agama teh lain anu terus salat wae, tapi jelas dina katerangan anu ngabohongkeun agama teh di mana-mana aya fakir miskin, anak yatim, di lemur urang, diantap nepi ka kalaparan, urang mampu pikeun merena, tak itu jelema anu ngabohongkeun agama. Sanajan si lain tahajud unggah peuting, sanajan si lain unggah poe umroh ka Mekah, sanajan unggah tahun ini ka haji, tapi di mana-mana ngahardik anak yatim, teu malire ka fakir miskin nepi ka kalaparan, tak eta jelema anu ngabohongkeun agama. Aduh. Nya leres bak toh nu mata sok mengpeung hirup keneh mangpaatkeun hirup si lain di alam dunya, gerak-gerangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir, ulah rek neangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir. Maka Aduh nuhun Bapak. Karasa berhenti. biasa piwajang buat Karaos Bapak, karaos. Apa nyium muka utas. Gitu. Karena ge kolot atuh asa segala rupa ge jeung jejehan. Iya, deuna. Bulu. Tapi ieu teh Pak aya panasaran, abdi Pak panasaran naon nya? Aya taroskeun ka Bapak, mugi Bapak tiasa ngawaler. Nanyakeun naon si lain? Rek nanyakeun naon ah? Heh, rek nanyakeun naon? Sertifikat imah. Gitu. Sertifikat imah teh lain. lamun aya sertifikatan Sertifikat di mana? Imah ieu pan nyaho ieu imah tanah nu nagara urang teh cicing teh. Karena cari kapan. Nah, cari kurut kereta api baheula. bayangan ada sertifikatan Rek nanyakeun naon ka kolot teh? Hari teh geuning dilebak. Urang ngobrol jeung si lain jeung dewek. Nunaan Bapak dewek aya tanyakeun aya panasaran ka Bapak. Naon Kang? Nanyakeun naon ya? BPKB motor. Motor di mana? motor gitu gawe Nanyakeun tapi punten ya Pak jeung nya abdi yang naros ke Bapak beli Bapak kasinggung. Moh ya. Sok. mempeng terbuka Mempeng dewek ayeuna keur nyaase sok rek nanyakeun naon ka dewek. Nyantai. Saya Pak nanging sakali deui paralun bilih pertarosan abdi nyinggung kana kabu. Ngadupakan manah Bapak hapunten di sim abdi Pak. Moal ajak sok. Rek nanyakeun naon cicing situ cicing. Kalau diganggu sok pohoan ya kan. Teu ngaganggu aing di dieu teh sapoho. Sok ya. Saya Pak. Tuh nya poho cak ge. kau diganggu ya Sok jang rek nanya naon cu. jadi pohoan Ayo Pak. Tapi ieu mah pertarosan teh anu nyangkut paut sareng diri Bapak teu naon sok jang. masa-asakan Nanging Bapak kedah terbuka sok naon jang. Saya Pak. naon ya Ulah kasinggung sakali deui Pak. Moal jang. ulah amat gitu Naonnya? Tah lamun lila teuing kieu dikepret cek wae. lama kesal ya Kieu ye Pak. Sakali deui ieu pertarosan teh ngeunaan Bapak. Naon? Tika pungkur nepi ka ayeuna ngadaguan. Sok atuh. Lamun lain kalancek di dodet ku aing ge. yang dijepret celina Tuloja tika pungkur dugi ka ayeuna aya nu percaya bahkan aya nu ngayakinkeun. Ngayakinkeun naon? Aya nu ngayakinkeun yen Bapa teh jalmi anu pangsepuh-sepuhna, jalmi anu pangkolot-kolotna di alam dunya.
malahan cenah uwung-uwung awang-awang dunya masih kene genjlong, lautan masih kene budahan, batu masih kene beye, bapak parantos kumelendang di alam dunya. Leres. Lain haha jawab. Uwung-uwung awang-awang dunya masih genjlong, lautan masih kene budahan, batu masih kene beye, bapak parantos kumelendang di alam dunya. Dina hiji mangsa bapak teh nuju apruk-aprukan di jagat raya di dunya. Kubret teh hujan angin dordar gelap. Wah, eta. Daya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut teu paduli ka jeun teuing. Rek ngalongok mawar bodas kana lagu sia. Ayo heuh salah nyeuing. Ongko serius. Sok yang moal amak mengpengger baik hati teh bae. Baik hati dan tidak sombong sepertinya. Hujan angin dordar gelap. Kulantaran kahujanan bapak nepi ka cucut kahujanan kueta hujan anu gede. Neangan iuhan, neangan panyelumputan teu aya. Breh we dilebak teh katingali ku bapak aya saung. Burebet bapak teh cenah lumpat ka saung, bus ka saung nyaeta supaya teu kahujanan. Terus Beres hujan raat. Bapak teh ngiuhan di saung. Taan menjadi pertanyaan di sim abdi. Naon? Ongkoh bapak teh jelema anu pangkolotna. Tapi naha bapak asup ka saung? Ari saung menang nyieun saha? Iya pertanyaan. Berarti heula kan nyieun saung daripada bapak. Anjir. cerdas ya. Berat ieu Kang pertanyaan. Teu sangka ieu otak Rocky Gerung aing eta. Anak buah abah gede aing mah gege. Bercanda kakak. Beres. Tah kulantaran eta saung paratos nulungan bapak diciptakeun ku bapak mulang tarima ka eta saung. Eta saung teh ku bapak diciptakeun putra bapak anu hiji. Nomor hiji ngaranna Asta Jingga atawa Cepot. Tak abdi terek nanyakeun naha bener abdi teh tina saung bapak. Jawab bapak naha bener abdi teh tina saung. Lamun bener abdi tina saung meureun abdi kana paku reng teh abdi lanceuk. Aing kan 3 palupu. Mana walar pak leres abdi teh dijieun tina saung. Aing kan 3 golodok itu beungetan. Paingan beungeut 3 golodog ge. Gangor sakoing. Pak, jadi nu dijajakeun ku si lain teh abdi teh leres tina saung pak. Teuk. Nu ditanyakeun ku si lain eta kana wilayah falsafah atau wilayah filsafat filosofi ngan dewek rek ngabejakeun ari kangaranan filosofi lain kebenaran anu absolut, lain kebenaran anu saknyana, sabab urusan filosofi gumantung kana sudut pandang jelema beda-beda. Jadi jawaban dewek bakal beda jeung batur, sabab tadi ge bakal diluyukeun jeung pamikiran sewang-sewangan. Dan fakta anu absolut. Ngan dewek mau nyeun pembenaran, mau ngarasain pang benerna, ngan ieu mah anu dipika nyaho ku dewek. Urusan filsafat, sumohon heug. Sudut pandang gua. Sudut pandang dewek. Sumohon ditanyakeun teh, leres abdi teh tina saung? Dijawab ku dewek, bener. Uluh, Oh, baik Kang. Si Akang. da wala geuning aing teh tina palupu.
Jadi abdi teh bener bapak tina saung bener. Si lain teh tina saung tong boro si lain kabeh jelema nu nongton di dieu jelema di alam dunya kabeh tina saung. Walah. Ai kuring sarua. Ai bapak sarua. Kitu saung naon bapak teh saung rangon lain. Saung bilik lain. Saung sawah lain. Saung naon cek dewek tadi teu sapa tinya ngomongna sumuhun. Bener kabeh jelema teh tina saung. Saung naon? Saung. Saung kumaha? Tuluykeun ka ituna saungeuk. Saungeuk kumaha? Saungeuk antara aing jeung inung sia. Silih ungeukan jadi we sia. Allahu Akbar. Tina saungeuk kok. Ngarti. Tina naon kumaha? Tina sakitu. Montong dijelaskeun. Jadi sia kabeh jelema di alam dunya teh tina saungeuk antara aing jeung inung sia gubrag ge sia hartina sia dipelakan teh tina kanyaah dewek tina kaasih inung sia dipelakan ku dewek teh dedeuhan welasan asihan dedeuhan tapi naha sia geus jebrog aya nu jadi tanpa dipelakeun hate sia naon sirik pidik jahil kaniaya iren panasten dudupak rumpak ngupat simuat ujug ria jeung takabur kadang-kadang eta nu panggedena dituturkeun ku si lain. Allahu Akbar tuh kabeh ge tina saung hartina tina kanyaah jeung kawelas antara aing jeung inung sia. Itu agak Luar biasa Bapak. Nuhun aja gitu mah abdi reug-reug berarti abdi sarua di batur. Saung teh tina saungeuk. Saungeuk kata tina saung kedeg masih awe. Aya keneh, aya naon? apa pertanyaan dia? Naha punten ye pameun teh Bapak bet bodas ari awak hideung. Beda jeung batur, gegeblegan kulit teh. Banget aing bodas awak aing hideung banget teh gambaran halo hate kadang halau jadi maksudna kumaha banget teh gambaran harte nganu harti hate sia kudu bodas hartina bersih sabab sia digubrakeun ka alam dunya teh dengan keadaan bersih kulu mauludi yuladu fitroh setiap anu dilahirkan dengan keadaan bersih tah wayahna sia balik kudu bersih deui. Wala berat lu ari awak hideung di dieu lain nganung harti taramani hideung teh nganung harti bumi heuh taneuh maksudna tingali taneuh digelehan, dikemehan, diisingan, dikiihan, aya bumi ngamak, teu aya hartina tumarima kana saluha perkara anu datang ka hadirat Allah Subhanahu wa taala di mana datang goreng prakanyeun geura sobar, di mana datang hade prakanyeun geura syukur sabab hade goreng untung jeung rugi tetep datang nanti Allah keneh. luar biasa Allahu Akbar. Aya keneh, aya naon? Naha kulawarga urang Bapak abdi sigaren sidaula huntuna bet hiji. Ayo benernya. Cik naha huntuna hiji batur loba urang hiji. Karena kepikiran kan. tapi heuh teh daun Aya teh tarang masuk huntu atau naon?
dewek si laing si dawala si gareng huntuna bet hiji cumuhun tah pasapah deui nya naon filosofi dina bahasa Sunda aya paribasa ulah loba huntu artina naon ulah loba huntu artina Dracula sabar kalem wah loba ka molotov loba siluman atuh Kang da aing ngarti sia teh apangan ngeureun aing cik ulah loba huntu artina anjing ulah loba huntu teh artina ulah loba omong tah ulah loba huntu teh artina ulah loba omong jadi urang teh hiji teh ulah loba ngomong saeutik nah abet hiji da dua ge pan saeutik tah si lain lamun rek ngomong hiji kejeli batur teh mun rek ngomong teh hiji lain kaya maksudna lamun rek ngomong hiji naon kajujuran jadi untuk aing hiji sia si cepot si dawala si gareng hiji teh hartina jelema kabeh kudu nyekel deleg nyaeta kajujuran jujur naon teu aya di pangeran salian ti Allah la ilaha illallah Allahu akbar di mana geus jerek deleg la ilaha illallah maka jujur tekadna bajar jujur lampahna bakal jujur jeung omonganana alah bapak kari mikir si lain para pamimpin anu loba bohong mineng bohong teteh pamimpin anu rangeteng huntuna loba huntu pamimpin ayeuna mah rangeteng teu kawas dina mangsa kampanye kadang-kadang turun ka masyarakat dina mangsa kampanye kulin jeung masyarakat dina mangsa kampanye mah daek kulin kanu butuh dina mangsa kampanye mah murulu janji we ka rakyat kumaha janjina aku akan membela wong cilik aku akan membela wong lemah tapi kadang-kadang geus ngejedog jadi pamimpin teh ka rakyat berarti teh pamimpin rangeteng huntuna loba teuing huntu luar biasa Bapak hatur nuhun gitu ya kurang pada we manyejak sakali deui nu kadeuleu nu katempo kabeh kudu jadi ilmu lamun teu jadi ilmu rugi lir bener barang nuju imbal wacana di luar ayat tamu ari ieu tamu teh aya sanesnya eta Arya Bima sareng Raden Gatotkaca anu mana bade laporan wireh Arjuna panengahing Pandawa bade nikah nanging aya masalah anu agung ieu Bima sareng Gatotkaca maksud bade minta tulung ke Semar Badranaya atau di luar para riweuh para rakyat margi aya gegeden anu datang lan tidak betul aya tamu aya gegeden aya tamu kurang aya gegeden Kang aya tamu Kang aya tamu digana aya Bang Emo kunagi meureun minta dek meureun nagi teu kana nginjem Bang Emo ke minta tarawihnya minjem lain aja he tamu mah dewek euy tamu saat itu jangan gerungu ya kieu ulah kaget ya aing bar Badranaya uluh bapak ya juragan Bima ka dieu aya anak teu jang